Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal pitolaki dina ngajelaskeun masalah tolak. Wa huwa jeung ari itu tolak lugotan dina lugotna halul qoidi eta ngudar tali. Wa syar'an jeung ari ceuk syara halu aqdin nikahi bil lafdzil ati. Halu aqdin nikahi eta ngudar tali pertikahan bil lafzi kalawan make lapaz al ati anu bakal datang ieu lapad. Wa huwa jeung ari itu tolak imma wajibun eta boh aya anu wajib. Ta ieu hukum tolak. Aya nu wajib katolaki mulin saperti tolakna jalma nu sumpah ila. Lam yurid anu teu ngamaksud ieu si mulin al wat'a kana wati. Kaduana au mandubun aya nu hukumna sunat atawa sunnah disunatkeun ka aya jaza saperti yen apes. Itu si jaoj mutolik anil qiyami tina ngadegkeun ngalakukeun bihuquqiha kana pirang-pirang hak zaujah. Walau li adamil maili jeung sanajan karena henteu ayana condong ilaiha ka zaujah. Aw takuna atau kabuktian itu si zaujah teh goiro apipatin eta anu henteu diriksa. Teu apipah teu kariksa mah lam yakhsha salagi henteu sieun itu si zaoj al fujuro kana lacut biha ka eta si mar'ah atanapi zaujah. Aw sayyi'atal khuluqi atanapi kabuktian anu goreng akhlakna ay biha sulayas biru tegesna ku sakira-kira henteu sobar zaoj ala syaratiha kana campur gaulna jeung eta si zaujah adatan dina adatna pima dina keterangan istazharo anu tos nyuprih ngazohirkeun hukana emak saha syaikhuna guru urang sadaya Ibnu Hajar. Wa illa jeung lamun teu mah henteu itu la yasbiru ala asyaratiha pamata tujadu tah samangsa-mangsa dipanggihan saha imro'atun awewe goerus sayyiatil khuluq anu henteu goreng budi pekertina. Wa fil hadisi jeung eta tetep dina hadis al mar'atus sholihah bin nisa'i kal gurobil a'som ari aya lapad al mar'atus sholihatu bin nisa'i kal gurobil a'som. Al mar'atus sholihatu ari istri anu sholehah bin nisa'i di pirang-pirang istri. Eta kagurobi seperti gagak al-asomi anu bodas jangjangna anu colat. Kinayatan karena nginayahan anu droti wujudiha tina langka ayana itu mar'atus sholihah. Idil asomu lantaran ari asom teh dina hadis nu nembe huwa ari itu. Eta ari itu asom teh abyadul janahaini eta bodas dua jangjangna. Aw ya'muru atau marentah deui marentah neraskeun kana nu tadi ya'muru marentah ukasi jaoj bihi kana tolak saha ahadu walidayhi salah sahiji indung bapana si jaoj ay min goiri ta'anutin tegesna tina henteu naroweco jadi dibangetkeun supaya disuprih gitu. Disuprih pisan. Aw haromin atanapi anu katilu berarti ya hukumna tolak teh aw haromun atanapi haram kal bid'i seperti anu bangsa bid'ah wa huwa jeung ari itu anu harama tolaku madkhulin biha. Eta tolaku madkhulin tolakna anu didukhul saha biha itu zaujah pinahwi haidin dina saumpama haid bila iwadin kalawan teu aya gaganti min hati zaujah.
Au pituhrin atanapi ditolakna teh dina suci masa suci tina haid jamaah nu ngajima si zawjah ka zawjah fihi dina eta tuhrin. Halaman 4 wa tolaki man jeung saperti tolakna jalma lam yastaufi anu henteu nyumponan ieu si man dawroha kana muter ngurilinganana ka itu zawjah minal qosmi tina kilir. Wa tolak maridi jeung saperti tolakna anu gering bikosdil hirmani kalawan maksud ngahalangan minal irsi tina narima waris supaya teu nampa waris. Pamajikanana teh ditolak wala yahrumu jeung teu haram naon jam'u salasi tolaqatin ngumpulkeun 3 pirang-pirang tolak. Bayusan nu balik tadi disunnahkeun naon al-iktisaru ngawungkulkeun ala wahidatin kana tolak nu sahiji. Au makruhun atawa aya deui tolak teh anu hukumna dimakruhkeun bi ansalima kurekaan yen salamet naon al-halu tingkah min zalika tina itu mazkurat nu tadi kullihi tegasna sakabehna zalik. Lil khobari karena aya hadis as-sahihi anu sahih. Abghadul halali ilallah at-talaqu. Abghadul halali ari panglipi ka benduna halal ilallahi mungguh Allah at-talaqu eta tolak. Wa isbatu bugdihi jeung ari netepkeun bebendu Allah ta'ala lahu ka Allah al-maqsudu eta ari nu dimaksud minhu tina isbatu bugdihi eta teh ziyadatut tanfiri anhu. Eta teh nambahan ngaburkeun anhu tina tolak la haqiqatuhu lain hakikatna eta bugdu. Limuna patiha karena silih lawananana eta hakikat lihillihi kana halalna eta tolak. Jadi supaya ngabur ngajauhan tolak gitu. Innama yaqau pastina tumiba ligoiri bainin ka salianti tolak anu bain. Wala rojiyatan jeung sanajan bukti tolakna teh eta rojiyah lam tan qadi teu beak anu teu beak naon iddatu iddahna rojiyah. Fala yaqau maka henteu tumiba li mukhtaliatin pikeun istri anu gawe khulu wa rojiyatin jeung anu tolak rojiyah in qadot anu beak naon iddatuha iddahna itu si zawjah mukhtaliah iddahna itu si rojiyah. Inama yaqali gariba ini naon tolaku mukhtarin tolakna anu dipilih anu karep sorangan mukallafin anu diperdih anu kataklif ay baligin tegasna nu balig akil nu berakal. Pala yaqau maka henteu tumiba naon tolaku sobiyin tolakna budak leutik wa majnunin jeung tolakna anu gelo wa mu'tadin jeung tolakna anu ngahaja bisakrin ku sabab weur. Jadi ieu mah nyambung kana matan tolaku mukhtarin mukallafin wa mu'tadin bisakarin nu ngahaja kana weur jadi tolakna. Ai bisyurbi khamrin tegasna mah ku nginum arak ku sabab nginum arak wa akli banjin jeung ngadahar ku cubung au hasyisin atawa ganja. Jukut ganja li isyanihi karena maksiatna ieu si mu'tadin bisakar bi izalati aqlin ku ngaleungitkeun akal. Bi khilafi sakrona kalawan beda anu weureu lam ya'tad anu henteu narima ngahaja ieu si sakron. Gambaran teu ngahajana bitanawuli muskirin ku ngarawatna barang anu matak ngaweureukkeun. Oh ieu contona ya kaan ukriha seperti yang dipaksa
saha alaihi kan ukriha seperti yang dipaksa itu si saha si sakron alaihi kana eta muskir awalam ya'lam atawa teu apal itu si sakron annahu kana sanyana si muskir eta muskirun nu ngaweureukkeun palaya kau maka henteu tumiba naon tolaku tolakna eta si sakronnya sakron lam ya'tad teu tumiba tolakna eta mah ida soro di mana-mana soro jadi ieu si sakron bihaya sula yumayizu sakira-kira henteu matak naon teu bisa ngabedakeun ieu si sakron li adami ta'dihi karena teu ngahajana eta si sakron titik wasudiko jeung dibenerkeun samudai ikrohin jalma nu ngaku kana dipaksa pitanawuli dina ngarawatna dina nginumna kana itu muskir biyaminihi kalawan sumpahna ieu si mudai in wujidat tapi lamun teu mah dipanggihan naon korinatun korenah data-data alaihi kana benerna eta ikroh kahubsin sapertina rek dibui wa ila jeung lamun teu mah henteu in wujidat korinatun alaihi pala buddha maka misti naon minal bayinati ayana saksi titik terus deui wayaqau jeung tumiba naon tolakul hazili tolakna jalma anu heureuy lah bihi kana eta tolak heureuy dina tolak bi an qasoda kurekaan yen ngamaksud ieu hazil lafzahu kana lapad itu tolak du nama nahu henteu kana makna na eta tolak awalaiba tanapi ulin-ulinan itu si hazil bihi kana tolak bi alam yaksid kurekaan yen teu ngamaksud ieu si hazil syai'an kana hiji perkara wala asaro li hikayati tolakil ghair jadi nu heureuy-heureuyan ge jadi tolak wala asaro jeung teu aya tapakna eta tetep li hikayati tolakil ghairi pikeun ngahikayatkeun tolak batur nyaritakeun tolak batur wa taswirul faqihi jeung teu aya tapakna wa taswiril faqihi jeung teu aya tapakna pikeun ngagambarkeun jalma anu ngarti nyontokeun gitu walit talapudi jeung pikeun ngucapkeun bihi kana eta tolak bihaya sula yasma'u sakira-kira teu ngadangu nya ieu si jalma nafsahu kadirina si jalma ngalapadkeun tolak tapi teu kadengi ku sorangan-sorangan acan ta eta oge henteu naon la asaro teu aya tapakna tegasna teu jadi tolakna watafaku jeung ittifaq para ulama ala wuku itlaqil godbani kana tumiba tolakna jalma anu ambek wa ini daa jeung sanajan ngaku ieu si godban zawala syu'urihi kana leungit ingetanana rasa ingetanana ieu si godban bil godobi ku sabab ambek la tolaku mukrohin teu tumiba tolakna jalma nu dipaksa tah ieu nu kumaha we nu teu tumiba teu jadi tolakna la tolaku mukrohin henteu jadi teu tumiba tolakna jalma nu dipaksa bi ghairi haqqin kalawan teu aya hak bimahzurin kana anu dilarang munasabin anu dipanteskeun contona kahub si tawilin seperti dibui di penjara anu lila wakada jeung eta nya kitu deui qalilun ari dibui anu naon anu sakedeung lizi muruatin pikeun anu ngabogaan kahormatan pajabat ajengan gitu dipaksa dibui tapi dibuina sakedeung tapi punya kehormatan wasobatin jeung nyabok lahu ka eta si jalma si jawaj bil mala di jalma loba kait selapi malin seperti ngek ngaruksakeun harta yudiku anu matak
ngarupakeun ieu itlapu mal alaika si jalma bikhilafin nawi khamsati darahima kalawan beda rek ngarupakeun saumpamana hanya 5 dirham fi haqqi musirin di hakna jalma nu beunghar. Wa syartul ikrahi jeung ari syaratna kapaksa qudratul mukrih eta kadugana si mukrih anu maksa alatah. Wa syartul ikrahi jeung ari syaratna maksa qudratul mukrihi syaratna kapaksa teh eta kadugana jalma nu maksa ala tahqiqi makana nganyatakeun perkara huddida anu disiapkeun ieu mah bihi kana eta ikrah ajilan barina gagancangan biwilayatin ku sabab boga kakawasaan au tagalubin atanapi sabab ngalindih jadi kabiasaan. Oge deui wa ajzul mukrahi syaratna teh kaduana apesna jalma nu dipaksa andaf'ihi tina nolakna. Eta si mukrih bipirorin ku kabur awis tigosatin atanapi ku menta tulung. Katiluna wa dhannuhu jeung nyangkana eta si mukrah annahu kana saenyana mukrah. Inimtana'a eta lamun teu manyegah ieu mukrah fa'alatah migawe itu si mukrih ma kana perkara khawafa anu geus nyingsieunan si mukrih hu ka si mukrah bihi kalawan emma najizan bari anu kontan fala yatahaqqaqu maka teu narima nyata naon al ajzu apes biduni ijtima'i dzalika kalawan teu aya kumpulna itu nu kabeh kahiji qudratul mukrih kadua ajzul mukrah katiluna donnuhu annahu inimtana apa alama khawafahu bihi najizan kulihi tegasna sakabehna itu zalik titik wala yustaratu jeung teu disyaratkeun naon at-tauriyatu tauriyah mengkolkeun makna gitunya biayan wiya kalawa kurekaan yen niat si jalma goyro zaujatihi kasalianti pamajikanana si jalma teu kudu aya tauriyah wala awyakulu atau ngucap si jalma siron barina lalaunan akibahu dina sabada bahasa tolak insyaallah kana lapad insyaallah kuring nolak ka pamajikan da dipaksa teh dina etana teh tuluykeun we insyaallah bari lalaunan. Nah faida qasoda maka di mana-mana ngamaksud sal mukrahu anu dipaksa al iko akana nibahkeun litolaki kana tolak waqo'a eta mah tah tumiba ieu tolak nu penting hatena kama ida ukriha seperti yang di mana-mana dipaksa itu si mukrah bihakin kana hak kan kola seperti yang nyarita sa mustahikul qawadi anu ngahak kana kisos misalna teh toli kudu nolak anjeun zaujataka ka pamajikan anjeun wa ila jeung lamun teh mah henteu nolak maka kotal tu tah rek meehan kuring ka anjeun bikot selika kusabab maehanana anjeun abi ka bapa kuring tadina rek dipaehan da di kisosnya terus aya kaluar tah dipaksa kudu nolak da puguh padahal mah rek dikisos makana ieu mah tumiba tolakna au qala atawa ngucap sarojulun hiji lalaki li akhara ka lalaki anu sejen toli kudu nolak anjeun haka zaujah aw la aqtulanna kagodan atawa li aqtulanna kagodan atawa karena pikeun rek ngabunuh nyaan kuring ka anjeun godan dina poe isuk patolako tu nolak we si akhor teh nya payaqau maka tumiba ieu tolak pihi mah dina gambaran nu dua tadi bisorihin kalawan make anu sorehah wa huwa jeung ari itu sorih teh mala yahtamilu zahiru ghairu tolaki ma eta perkara bahasa layah tamilu anu henteu pantes itu emak
anu henteu narima pantes naon zahiru zahirna itu guero tolaki kana selain tolak. Setiap bahasa anu teu pantes secara zahirna eta bahasa kecuali dihususkeun kanggo bahasa tolak. Kamustaki tolakin seperti nu dimustaq tina lapad tolak. Walau min ajami jeung sanajan ti bangsa ajam. Walau min ajami jeung sanajan tina bahasa ajam uripan nu dikanyahokeun. Ieu mustaqi tolakin annahu kana sanyana eta mustaqi tolakin teh maudhuun eta anu dipernahkeun li hali ismatin nikah kana ngudar ririksaan nikah. Au budihi atanapi jauhna. Au budihi atanapi pikeun ngajauhkeunana si jalma anha tina ismatun nikah. Wa ilam ya'rif jeung sanajan teu nyaho si jalma ma'nahu kana maknana eta bahasa tolak al asli anu bangsa asal. Bahasa eta nya sok sanajan tina bahasa ajam asal eta bahasa teh sok dipernahkeun pikeun bahasa tolak. Maka masuk kategori soreha. Kama seperti keterangan abta nu matwakeun bi kana masa syaikhuna guru urang sadaya Ibnu Hajar. Wa pirokin jeung bahasa lapad pirok, wasirohin jeung lapad saroh. Ditakarruriha karena bolak-balikna ieu nu kabeh fil Qur'ani dina Qur'an. Jadi bahasa nu tilu tolak, pirak, saroh eta teh bahasa sorehah dina tolak. Katolak tuki seperti contoh lapad tolak tu nolak kuringki ka anjeun wa farok tu jeung misahan kuringki ka anjeun wa saroh tu jeung saroh misahan kuringki ka anjeun aw zaujati atawa ka pamajikan kuring. Wa ka anti tolikun jeung seperti contoh lapad anti tolikun anti ari anjeun. Eta tolikun anu katolak au mutallaqatun atawa anu ditolak ditasydidil lami kalawan ditasydidkeun lamna al mubtatahati al maftuhati anu dipatahkeun. Wa mufaraqatun anti mufaraqatun anu dipirak wa musarrahatun anti musarrahatun. Amma masodoriha amma masodiruha anapun ari pirang-pirang masdarna tinu kabeh. Tolak pirok jeung saroh kumaha masdarna eta mah pakinayatun tah eta mah bahasa kinayah. Tolak kinayah ka anti tolakun ari anjeun seperti contoh lapad anti tolakun anti ari anjeun tolakun eta tolak. Masdarna tolakun. Au pirokun anti firokun au sarohun atawa lapad sarohun anti sarohun. Wallah.